bahkan anjeunna mah kantos Pak nuju ngawuruk teh Ibnu Malik teh di Pangimbaran. Sebab aya hiji kajadian aya santri ngarekam pangarsa sayuna Riyadul Alfiyah teh bendu liren tutup ngaos ditaros ke sebagian putra merukaku ahli dipun naros keluar kunaon cenah Pak make liren bukan nangis liren nya cenah anu ngarekam jadi we Ibnu Malik cenah indit di Pangimbaran aka muka syafah geus makom musahadah udud kene ari ye make wani-wani ngaharamkeun udud je aing mah eureun udud teh lain haram lain sabab karena makruh dewek mah karena teu ngeunah hidup udud sok tuluikeun sok fanatik teu puguh ari kena udud meuning ngaharam-haram ai kena pamarentah korupsi ngajedog ye leres kitu leres mun jiga nu nya hapunten agan mangun reja anu nyusun debat teh nu mugi Kangjeng Rasulullah agan teh tara nyesep saumur-umur agan sok kempel teh Mama Gudang Mama Ahmad Sujai sok kempel teh di Ramana Abuya Malik di Tanjung ari Ramana Abuya Malik sanes kiai ngan muhibin pecinta ulama mun gaduh lauk emas kancra ageng teh dipais dikintunkeun ka para kiai ku sebab cinta ka ulama ke putrana jadi ulama ageng namina Mama Abuya Malik kan hiji waktos pangersa Mama Kudang pangersa para kiai jeung muhibinna jeung para nu sok ngiring sareng Mama Kudang mun cara urang mah healing ka ditutuh ka mana ka Tanjung ka Kawalu ka Ramana Abuya Malik ngawarangkong dirinya jeung Mama Kudang biasa bari naros bab ngobrol agama nyaresep sade Mama Kudang resep dungkau nu dipayun nyaresep torojol ieu agan aun tara nyesep agan aun sumping assalamualaikum ku sebab agan aun mah aya karomah Pak ajrih ku agan aun jelema nu keur udud eta maehan rokok anu kena saku baju teu karasaeun hampura abi nampi ti Mama Ending aya nu kena leungeunna teu karasaeun panas ku hormatna ka agan aun kapergok keur udud di laluan aya agan aun sumping assalamualaikum kocar kacir aya nu kena ping-ping maehan rokok teh ku hebat-hebatna wibawa agan aun bangun reja lebat kalebet banget cina agan di lebet Mama Kudang di lebet keur kieu Mama Kudang ai suruh Mama Kudang teh kieu bahasa gan cina hampuranya akang sok nyesep kumaha jawaban agan aun kanu sok nyesep ih mah enggak gamparan nyebat denge gamparan ka tukang ngarokok mah ngan tukang udud da kudu beuki ngaji babos ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek tepi kena soleh na kumaha dah kena soleh na kitu nyamun rek tepi kena soleh kumaha lamun jalma teu ngartieun kena ilmu fardu ain dengar tosen kena ilmu fardu ain bayana kasauran Ama Bakri teh murid Syekh Nawawi 15 tahun digodong ku Syekh Nawawi Banten di Kota. Jadi kapungkur teh Ki Ahmad Bakri teh sasarengan jeung Ki Ahmad Darwi sasarengan jeung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari giur satos di Syekh Yusuf Sambalawani di Purwakarta anjeunna giur angkat ka Syekh Soleh bin Umar As-Samarani di Semarang sebab Syekh Soleh Darat ibu ari Syekh Soleh Darat teh ulama jedug satu acan Syekh Holi satu acan Masur Ki Holi satu acan aya Ki Hasyim Asy'ari ke santri Ki Soleh Darat teh sok nawuruk tafsir di Bupati di Kabupaten Demak Bintoro di mana sih Bintoro itu hari ngaos anggang jeung mustamid teh sipeureun sok rada kurang ieu kayaknya maka payungnya kadinya teh komite ka apa panitia teh dialihkeun kursi teh kan tahu ini sunah cobi ke panitia sambil nangteh ngantos dialihkeun nah oh eta nawe di kapayun kitu bieu sabi nu ngelehan ulah mustamid nu ngelehan
Abi nu ngelehan. Bias ulah bias. Nah, jadi ku peteke. Mau balik mau dibayar nanti. Terus satu abi nu ngelehan bias. Abi nu ngelehan. Bias. Nah, kami adab ieu teh sunah. Tinggalin asara arba'in fatul mubin. Naos teh kedah adab. Kami tebih makruh satu. Kedah adab. Jantan Kisoleh Darat Pak. Dia itu ulama besar di Jawa Tengah. Setiap minggu beliau datang ke pendopo Demak Bintoro. Kami konsakan. Kalau resah dina nuju ngawurung di bumi Bupati Demak Bintoro di pendopo nu dibahas tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut ar-ruqyah, as-shalah, ulul kitab, Al-Quran dan lainnya. Para bapak, ketika Kisoleh Darat sedang mengajar Fatihah tafsir, ternyata Bupati Demak Bintoro gaduh keponakan, namina keponakan ngiru ngaji, gadis kene ngiru ngaji karena tafsir Kisoleh surah Fatihah, namina Raden Ajeng Kartini. Jadi selama ini penulisan foto-foto lukisan R.A. Kartini itu dimanipulasi oleh kelompok sekuler. R.A. Kartini demi Allah berkerudung, sebagaimana Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah bernama asli Ki Ahmad Darwis, demi Allah berimamah ngangge bendok. Awas, akhirnya ku kelompok sekuler dijauh-jauhkan ke simbol Islam. R.A. Kartini teh seolah-olah itu ngangge tiu, padahal nganggo tiu. Sarang Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Raden Ajeng Kartini ngiring ngaos surah Fatihah sareng tafsirna ku Syekh Soleh Darat teras ngartieun anjeunna ngarasa caang emutanana rasa caang ieu diungkapkeun karerencanganana none Belanda nu cicing di Leiden, Burgevla, Holland, Belanda, nu teuing belah mana? Jadi R.A. Kartini mah terketuk. Dia baru paham bagaimana Kisoleh menerangkan Bismillah. Kenapa huruf B titiknya di bawah? Kenapa huruf B setengah dari alif awal penulisan? Kenapa dimulai dari titik, segala sesuatu ditulis dari nuktah dulu? Mungkin nuktah kali nuktah sama dengan khot, khot kali khot sama dengan sotoh, sotoh kali sotoh sama dengan kisim taklim. Diterangkan ku Kisoleh. Kenapa dimulai Quran dengan basmalah? Kenapa basmalah di hurufnya dengan huruf ba? Kenapa ba hurufnya titiknya? Huruf ba itu titik di bawah. Muncul santri mereka keur ngaji terang-terangkeun tentang ba. B teh baik B el sok majaji, baik el sok kakiki, baik B huruf jarna, eta B teh pantikanan makana biaku lumayan kudu muncul santri ngan teu kitu da R.A. Kartini pan lain santri eta para di santri abdi dieu katoseun we R.A. Kartini. Yang paling esensial dan fundamental seorang hamba ketika dia membaca Quran, dia harus tunduk, merasa rendah, inkisarul qaul. Dia harus memecahkan kesombongannya, dia harus meruntuhkan rasa hebatnya, dia harus merasa tunduk terhadap aturan Allah. Katoseun ku Ajeng Kartini ditulis pena susuratan pan baheula mah ibu aya teman pena jangan baheula geuning Pak urang sok ngumpulkeun perangkong malah lamun urang gaduh karesep ge dikobong ka santri apa sok surat kan malah sok ditambahan itu 4 kali 4 16 4 tidak sempat harus di ini senior kali
Begitu surat menyurat sampai R.A. Kartini kepada None Belanda sahabatnya, karena Kartini adalah keturunan bangsawan, maka beliau berhak sekolah di Bulog, di Gis, di zaman Belanda di Republik ini. Hanya anak-anak bangsawan yang sekolah di tempat itu. R.A. Kartini menceritakan, wahai sahabatku, kini kegelapanku sudah hilang, sudah terbit pengetahuanku akan kecerahan dan kebenaran. Mungkin ditulis ke sastrawan, habis tergelap terbitlah. Tuh. Jadi kaum sekuler yang, ya mohon maaf, ya kaum sekuler tuh ya kayak Jokowi, itu kelompok sekuler. Ya mohon maaf, saya tidak mendukung fakta kok. Saya tidak benci Jokowi, walaupun saya tidak menyukai Jokowi sedikit. Abdi mah terbenci, tergelah kayak ngan tadi beresap sampai kau. Ya itu ya, saya datang aja kok sama. Tapi ai kata Bapak ayah rasa because he's a soldier is very strong, is very confident. Saya percaya, I believe him. Saya percaya dia karena dia masih punya merah putih di jiwa. Jadi percayakan ya kak, bapak pesak kan dari kawakila betul di benar masuk kita kabinnya sabelahan di bumi teh masang foto teh foto presiden wakilnya bentar di pasang sanes segala teresep bentar kade sanes segala teresep apa dan aku juga teresep orang dia pun tidak betul tuh ibu Kisoleh ngawuruk tafsir R.A. Kartini tercerahkan. Maka ketika itulah Raden Ajeng Kartini bermohon dengan pamannya agar dipertemukan dengan Mbah Yai Soleh Darat. Kata Mbah Ajeng Kartini, wahai tuan guru, wahai guru yang mulia, ajarkan kami terus tentang ilmu pengetahuan agama tentang Al-Quran. Kata Ki Soleh, kieu jeng mun bahasa Sunda mah jeng hampurannya amat teu janji. Kudu ngawurukan rotin kasalina amat teu janji. Bela jeung abdi mau dionang ku jelema anak pangkat, anak bupati gubernur langsung siap wae. Pokoknya siap lah. Mama ajengan Soleh Bapak diulem ku anak bupati, ku turunan bupati ku jelema Bengkar di Bojonegoro jeung di Demak Bintoro. Henteu langsung siap aya majina teu kitu. Berapa diulem ku wali kota gejikeun. Urang mah abdi yeuh. Biar siap. Eta we kitabna eta di. Pada manu alif teh. Saur pun guru yang nampi ti pun guru ti Cintawana. Nampi ti Mama Toha. Sina lamun pidato teh kudu mawa oret-oretan. Bisi ti soledat pisan. Maka abdi teh ngahal gede sok nyanda kitu teh. Kayak orang aos salih terus sehingga kemudian Ki Soleh Mbah Yai Soleh mengatakan diajeng niki lho kulanipun anu sibuk ngurusi anak santri kulanipun gaya nganu saban dina saban bengi wis ngaji kok kabeh muncul kurang hampuran nyai amak teh lain teh hayang ngawuruk keluarga anjeun amak teh cenah ditubuhan ku santri urang pleding untuk contoh gua mah tenang santri mah kali we heula teu kitu. Padahal ieu buruhana gede teu. Mun abdi bapak langsung dek. Boro-boro ku bupati atuh ku 3 juta gede-gede. Abdi ieu mah abdi, ulah nurutan ieu mah. Dah. Ibu barang Ki Soleh wangsul sababaraha taun ti harita Ki Soleh teu ajan memenuhi kahayang Raden Ajeng Kartini ngaos susus ka anjeunna tapi Ki Soleh ngahajakeun nulis nyusun kitab namina kitab tafsir mung dugi 10 juz kabujang teu aya waktos anjeunna ayeuna eta kitab teh dimuseumkeun di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang eta kitab teh dipersembahkeun ku Mbah Yai Soleh kangge hadiah pernikahan Raden Ajeng Kartini. Waktu Kartini nikah hadiahna teh tafsir ku bahasa Jawa ngangge huruf Arab pegon. Pertama ayat tafsir ngangge bahasa Jawa huruf Arab pegon kalangan Mbah Soleh. Tuh
tambah soleh teh gaduh murid Ahmad Darwis ke Robi jadi Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah gaduh murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari anu ke jadi orogis anu pertama di Nahdlatul Ulama nu katilu Syekh Tubagus Ahmad Bakri bintu Bagus Ahmad Sayyidah murid Mbah Soleh ka Mekah sareng Ki Ahmad Hasyim Asy'ari kenal ka Syekh Nawawi. Maka Syekh Nawawi muji ka Syekh Ahmad Bakri. Ki Ahmad Bakri gaduh murid di antawis muridna di Tasikna di antawisna adalah Mama Ajengan Bakri Kika. Tabarukna ama Suyuti kerete anu naseh kena debana agan kawan. Ai Ahmad Bakri usiana 127 tahun. 127 disebat nama sempur keraton. 120 juta 220 laku ibu Yusuf. Mungkin seput mungkin cekas soca tarang angge kaca panon ditingali kitab ngawuru kitab siang omi can enes diteuli nenek saum ahli saum Pak Ki Ahmad Bakri Ki Sempur masih bapak yang buka maghrib dan Pak Iftornya cekap kita Allah ya kieu Pak cak caitos engke uang sanguna sabulan sakali saageng muncak tahun 70 hiji zaman Bakri nyarios kieu ka Ama Bustomi Cisanti Bu ya Bustomi Bus di zaman ayeuna mah cenah geus hese nyangan guru mursyid teh boro-boro guru mursyid thariqah cenah pimurideun ge keur thariqah teh ayeuna mah geus pimurideun ge geus cenah ayeuna mah urang ngalam berkah we mun wiridan teh wiridan thariqah naon wae bade qadiriyah naqsabandiyah bade tijaniyah bade rifai urang ayeuna mah cenah bagian ngalam barokah bagian ngalam niatnya ngalam berkah terus ulah asapan toriko kan saya rumah sempur saya kami kan saya mama sempur anu apik nama syur kantos tepangjeng mama kudangan duka sabinten duka dua dinten nepangjeng mama kudang saudara mama kudang teh anjing maki-maki balik tuh jeneng rek silaturahmi itu kasobari ka mama Cimedus di mama Cimedus ngambil lumengi kuing deui di antawis kiai nu seueur guruna Ahmad Bakri bagi bapak hawal tadi itu hawalnya sasasi Pak Lamina sasasi itu teliren nu jarang saur Bupati Purwakarta ti Payun oge dinas perhubungan anu ngitung kendaraan ku bagian alat eta selama sabulan langkung ti 420.000 kendaraan sama sasasi ya di masian munding masian sapi mentas teu ka eta nu sari dekah kana tare aya panitia da tare aya sapeker kawan hiji-hiji nah hawal disempur make sapeker zaman abdi mu balik eta ge pada putrana maksa ieu cenah dulur urang anak urang Haji Miftah mun datang mau sapeker dan teu bisa pidato teu make sapeker ya dipaksa dipake sapeker cepet makam Mas Sepuh beres kuring pidato ditilep langsung hari kakeneh nepi ka balik alumni manyun kabeh ajengan kolot kabeh padandu ka sim kuring gara-gara jelema ieu aya sapeker tadi cek kuring teh keur antara mi koeng ka imahna dia malah lakon para sebesar tuh gitu para sebesar Gusti dah teraskeun itu teraskeun ada ieu masalah ieu mah ieu mah ngadongeng zaman pesantren jadi anu naroskeun ka mana we Haji Miftah abdi ayeuna sering di Banten sehingga jarang di Tasik eta Rebo Khamis Jumat Karasan tiap malam Kemis beribadah sok ngahalkeun sorokan deui ka Bangersa Kiai Yusuf Siddiq di Bungur Sari salah sawios ulama sepuh sobat Mamanding upami salah sakadua di Mamanding nih di Mama Usuk tiap malam Kemis di Rebo kene Rebo enjing muka syafatul qulub ida ulumuddin keras tafsir hikam takdiranana oke saran hadis sok didinya ku pangarsa ajengan cenah Kang wayahna kalau mangitip tapi teh ngiring-ngiring dua kitab langsung we ka di keur mah rada tebetang mah teh aya nu mulem mah dilatong teh anu wartos heula ka pun umur teh wayah aya ieu diberakateun mangga cenah haji dia ari diberakateun kiur we kenapa diberakateun mah gitu teraskeun itu teraskeun ahli surga lebat teh ka surga di mana tos lebat kana surga teh surga teh biasa itu luar kalarisan ibu ramana can lebat ka surga naroskeun
Gusti cina kamana pun bapak da abdi kieu teh masantren teh pun bapak Gusti pun biang kamana dan usok cerewet abdi kudu tadarus Quran teh pun biang geuning Gusti teh can aya di surga Gusti kamana Gusti itu bapak abdi Gusti bakal kitu atuh trek yang cakatuh teu aya di urang mana ditaroskeun wa anjau jadi Gusti abdi tiasa ngurus santri nguruk istiqomah ngurus masyarakat tim santri sababpun bojo istiqomah sababpun bojo sobar Gusti pun bojo tara syukur carios tara aya berontak-berontak padahal abdi teh gaduh kasab secara dohir mah Gusti geuning can aya di dieu Gusti pun bojo aya bojo di surga bukan telah teh pada sok kabang emok di dunia mah Allah teu terang Agaknya dimawa iman jika anak sanes ini kan ieu mah rutina panteu kenyataan itu pun dan ditujukan ka ibu barang tos naroskeun bojo wawal ini naroskeun teh Gusti kamana pun anak dan rausan mah ku abdi di pasantrenkeun ku abdi teh kapada ieu rausan mah ku abdi disakolahkeun SDG Al Mutakin Al Azhar Ibadur Rahman lah sagala karena pendidikan agama teh dinas ka madrasah ge pun anak ih sanaos ayeuna berangkat isuk-isuk balik asar ku KDM rada disontenkeun budak sakola pun anak rajin Gusti ka madrasah teh misalkeun tapi kamana ieu pun anak Gusti teh aya anak kicu abdi urang teh bakal bapak teh bakal kitu solihin bukan kalah teh pun anak yang seueur kena game online Allah bukan kena pinjol barang itu terus nyarios gitu si ahli surga si ahad kayu kalau dibahasakan kasih ahad kasih seorang ahli surga innahum lam yudriku ma'adrakta innahum saestu lan ditaroskeun ku anjeun ibu anjeun rama anjeun kamajikan anjeun anak incu turunan anjeun eta lam yudriku teu manggihan sama sekali kamu itu ditaroskeun ku anjeun teu manggihan kami kamu ditaroskeun ku anjeun tadi kunaon teu acan aya di surga teu aya di surga ma'adrakta sakumaha kami mendahkan kana perkara nu aya di anjeun sakumaha kana barang kana perkara kana kasolehan kana kataatan adrakta sakumaha kami manggihan ka anjeun ieu cenah teu aya di dieu teh anak incu anjeun mah soleh anak anjeun mah teu solihin anjeun mah mutakin apa majikan anjeun mah wayahna teu kalebet golongan mutakin anjeun mah mutakin anjeun mah minas solihin qomo lamun minal arifin minal akilin we heula nu bisa naksin dina auqot akilin karena ieu golongan jalmi teh bukan ayat 3 hiji jahilin mah waktuna teh pake tajayun tamatu kana dunia kana dipeujiteun ya tapi badieu nih kamana eta nu dikejar-kejar teh jabatan yang jadi anu ada sebab kitu eta namina jahilin sebab dunianya ditata genah lamun teh ditata genah jadi dadang-dadang tah anu pertengahan mah akilin Pak al-awqatu lil akilina arba'atu lamun golongan akilin mah waktu teh kabagi opat hiji tiasa diangge sebagian waktu diangge munajat dua sebagian waktu diangge litafakur kana tafakur tilu diangge waktu sebagian waktu salil muhasabah karena ngisab diri umur ge sakit rumah ibadah sanes kantor dosa sakumaha seueur diangge muhasabah kaopat diangge holwat diangge ngurus keluarga nganapakah putra nganapakah bojo ngasuh anak ngadidik anak ngasuh bojo eta teh salah satu bentuk pembagian waktu jelema nu berakal tah nu berakal mah dunia teh tajawud mantak dunia kaakilin mah ente lebat jipatun ente mah tahun guru makin tajawud di dunia teh bangke joksa bangke mah kafir dunia teh tipu daya teh kerja munafik jeung kafir ari keur mukmin mah tajawud bumina 2 tingkat teh tajawud atosna seueur tajawud sawahna seueur tajawud cirina tajawud tadi waktu dibagi opat itu antak iya ulah antipati
aing mah jadi ajengan jadi alumni rek mutajaridin bung muktasib ari kitu muktasibin jeung mutajaridin teu sakelas kabeh sadarajat lamun ngurus agama teu usaha teu dagang teu damel tapi nu di bumi teu jadi cerewet teu jadi pasea jongjon ngawuruk keur tuang aya keur biaya putra aya sanajan teu walokan teu gaduh usaha naon teu icaran tapi kapreogian pokok di bumi kacumponan mutajaridin nami ngan lamun ngawuruk putra ngawuruk santri ngawuruk masyarakat teu usaha tapi jadi paceng kadang di bumi pasea kerjaan anak-anak acan eta mah wios dagang tahu bulan ge wios muktasibin nami salaki ngawuruk icaran teh ngagaduh kana ngawuruk eta muktasib samakom sakelas teu abdi jadi biati sakelas kuring percaya kana ka jadi biati nu nyari tanya sam jadi tata saukna geus jeung akhlak sapapan dak kuring abuya di Cidahu netepan tara wallahi sawengi 30 juta sawengi pasake sabulan ngiring mamanding di Nusa ngan kuateu 4 rakaat dina jang haji amang teu kuat lieur dina teh satu balik nyang 30 juta saeutik anu ulah kaget dirinya mah jumaahna jam 1 asara geus 3:04 jam 4 lain dilaleulah kita pakai ngaji terus pakai ibadah saya abdi mah nuci keur teh kena proposal jeung hibah abdi mah itu lamun epi hibaheun bawa 10 miliar asa sadep asa dinas gitu gitu mah kena udah dekul geuring komo awak dikasih kuring ge ya Allah duka kumaha ya awak Gusti mantap wasiat ya mah wasiat duniawian ka tukang ngarokok ulah hareureun ngarokok kuring mah korban eureun ngarokok satahun kapengker pas tanggal Agustus awal sing kuring dirawat di rumah sakit di infus tos di infus teh 2 dinten deui bade berangkat umroh ka Madinah heula waktu tos mepet akhirna di rumah sakit teu diizinan dicopot ku sorangan infus maksa keluar di rumah sakit berangkat enjingan terbang ke Madinah nyandak 5 slop selama diinfus kan mau bisa wudhu otomatis dendam aing keluar di infus wudhu mawa kuring teh duka 3 slop duka 4 slop dicanda ke Madinah syuting ke Madinah eueuh nu ngeunah rokok kabeh pahit mungkin sisa infus dicobian merek anu teu raos cobian merek anu teu raos gentos anu teu raos kala kamu tah teu raos nepi ka ayeuna geunah ngarokok kuring teh ngajerit ka pangeran Gusti biasa deui raosnya sedep abdi da geuning lireun nyesep teh abdi mah kala ka madarat komo ku Umar bin Khattab mah dicacat jelema awak beuteung ka hareup kieu teh dicacat ku Umar bin Khattab kuring merek naros ka santri mending udud rajin mutolaah rajin ibadah mending teu udud awak gede kalalang teh ngaji jeung ibadah hayu hidup udud tuluy kan udud ulah hareureun nu biasa mah kira-kira tegeri mah tuluy ai akang sadar guru nama ngaji aing hilapnya mengaji aing garwana ngantunkeun muga-muga dirbat yang dirahmati amin ganjaran umroh saban tahun umroh sebab tos ngamaksa tos mayar ongkos kabujeng pupus maka arwahna diumrohkeun setiap tahun oke dan guru mang aing guru abdi disadang dan abdi akan sadang pada tanya sok Samsung sakit kan duka sabaraha bungkus ulah gagabat tareum listrik ka asal Samsung jalan naos teh Pak sanes mata apa jeung siran sarap jeung siran ditang bahkan anjeunna mah kantos Pak nuju ngawuruk teh Ibnu Malik teh dipangimbaran udah aya gini kajadian aya santri ngarekam pangarsa saya guna Riyadul Abiyah teh bendu direm tutup naos ditaros ke sebagian putra anu kaku ahli naros keluar kunaon cenah Pak mangke direm ka nangis direm ini cenah anu ngarekam jadi Ibnu Malik Indin dipangimbaran akan muka syafa geus makom musahadah udud kene ari pakai wani-wani ngaharapkeun udud ye aing mah lain udud teh lain haram lain sabab kana makruh dewek mah kana teu geunah hidup udud
Ari kena udun kuning haram-haram ai kena pamarentah korupsi ngajedog ye. Leres gitu leres. Jadi kanunya. Agan mau kerja anu nyusun debat teh mugi Kangjeng Rasulullah. Agan teh taranya sab saumur-umur. Agan sok kempel teh mama budang mama Ahmad Sujai. Sok kempel teh di Ramana Abu Malik di Tanjung. Ali Ramana Abu Malik sanes kiai ngan muhibin pecinta ulama. Mun kadulu emas kancra ageung teh dipais dikintunkeun ka para kiai. Ku sebab cinta ka ulama kieu putra jadi ulama ageung namina Mama Abu Malik teh. Hiji waktos pangersa Mama Kudang, pangersa para kiai jeung muhibinna jeung para anu sok ngiring sareng Mama Kudang, himuncara urang healing ka ditutup ka mana ka Tanjung ka Kawalu ka Ramana Abu Malik ngawarangkong dirinya jeung Mama Kudang biasa bari harus ngobrol agama. Nya resep sade Mama Kudang resep dungkau. Nu dipayun nya resep torojo ieu agan naon tara resep. Agan naon sumbi. Assalamualaikum. Ku sebab agan naon mae kalomah. Ajli ku agan naon jelema nu keur udud eta maehan rokok anu kena saku baju. Hampura abi nanti ti mamanding aya nu kena leungeun. Teu karasa lipat. Aku hormatna ka agan naon kapergok keur udud di laluan. Aya agan naon assalamualaikum. Kocar kacir anu kena ping-ping maehan rokok. Ku hebat-hebatna wibawa agan naon mangruja. Lebat kalebat banget cina agan di lebat Mama Kudang dia kerja ya Kudang Aisyah Mama Kudang sekian bahasa ganti hampurannya akan masuk nyesep kumal jawaban akan alunkan masuk nyesep ih mangga gamparan nyebat dengan gamparan ke tukang ngerokok nah kita kudu udah perlu bagi ngaji babal siap bahkan anjir nama kantos pak nuju ngawuk teh Ibnu Malik dari Panimbaran. Kalau ayah gini kejadian, ayah santri ngarekam. Ngerasa saya guna Riyadul Abiyat ya bendu, direm tutup ngaus. Ditaruh ke sebagian putra berkaku ahli itu harus keluar. Benar cina pak, makin direm, kan nangis direm. Ini ya cina anu ngarekam, jadi Ibnu Malik cina gini di Panimbaran. Akan muka siapa? Gus makom musahadah udut kene. Ari pakai wani-wani ngaharap dan udut je. Aing mah udut lain haram lain sabab karena makruh. Dewek mah karena teungeunah. Hidup udut. Tak tuluy. Bukan duit. Sopan abeng teu Ari kena udun kuning haram-haram ai kena pamarentah korupsi ngajedog ye. Leres gitu leres. Ini juga nunya. Agan mau kerja anu nyusun debat teh mugi Kangjeng Rasulullah. Agan teh taranya sab saumur-umur. Agan sok kempel teh Mama Budang Mama Ahmad Sujai. Sok kempel teh di Ramana Abu Malik di Tanjung. Ali Ramana Abu Malik sanes kiai ngan muhibin pecinta ulama. Mun kadulu emas kancra ageung teh dipais dikintunkeun ka para kiai. Ku sebab cinta ka ulama kieu putra jadi ulama ageung namina Mama Abu Malik teh. Hiji waktos pangersa Mama Kudang, pangersa para kiai jeung muhibinna jeung para anu sok ngiring sareng Mama Kudang, himuncara urang healing ka ditutup ka mana ka Tanjung ka Kawalu ka Ramana Abu Malik ngawarangkong dirinya jeung Mama Kudang biasa bari harus ngobrol agama. Nya resep sade Mama Kudang resep dungkau. Nu dipayun nya resep torojo ieu agan naon kana resep. Agan naon sumbi. Assalamualaikum. Ku sebab agan naon mah aya kalomah. Ajri ku agan naon jelema nu keur udud eta maehan rokok anu kena saku baju. Hampura abi napi ti mamanding aya nu kena leungeun. Teu karasa lipat. Aku hormatna ka agan naon kapergok keur udud di laluan. Aya agan naon assalamualaikum. Kocar kacir anu kena ping-ping maehan rokok. Ku hebat-hebatna wibawa agan naon mangruja. Lebat kalebat banget cina agan di lebat Mama Kudang dia kerja ya Mama Kudang Aisyah Mama Kudang sekian bahasa ganti hampurannya akan masuk nyesep kumaha jawaban akan alunkan masuk nyesep ih mangga gamparan
nyebar dege gamparan ke tukang ngerokok mah nah itu kan udah perlu bagi ngaji babel sia si banyak mundurnya tuh bagi ngaji udah sedap ngawas gitu nah hidup santri hidup lah santri mau mundurnya udah bagi ngaji malah cek sobat kuring mah Buya Uci terus si almarhumlah di Ciloma dua santri badak cina teu ngaji geus molor bae cina molor bae di kobong molor udah nyatu molor di atas mulia bae cina mulia mulia di akhir zaman mah mulia kayak molor di kobong daripada kuling teu buku kape ka mana-mana saurang Buya Uci ya lumayan kayak balik jadi ajengan molor bisa Allah begini jadi molor aduh. Ibu saran bismillahirrahmanirrahim saat tos dimasakeun kitu ka seseorang ahli surga ti para malaikat rehing nu ditaroskeunna teu aya amal anu sakumaha amal nasi ahli surga iman mah iman sholat mah osok ngan ibadah no teu sahebat simpulan mulebet ka surga teras we si ahli surga awaler kieu waleranana dina hadis Kangjeng Nabi ya Rabbi inni amiltu li walahu aduh asara awas kan ku hadis ieu mah ini saestuna ingsun satu wene ingsun sanyana kaula cek si Ahad teh kijaya murbat surga amil tuh migawe kaula kana naon amal anu sae teh nu disebutkeun ku malaikat eta teh li manfaatkeun kasalamatan kaula walahum jeung manfaatkeun kasalamatan anak pamajikan inju pamajikan anak indung bapak kaula jadi ku ulah nabi gawe kieu teh keur kasalamatan kalian keur diri kula mungkul keur anak kula keur pamajikan kaula keur kolot kula keur indung bapak kaula langsung ku malaikat di jualan pola payu baru bil haqi geus itu tangga ngomong si eta teh bapak tehkeun anakna tehkeun keun rada sok telat ke cenah sok momen main game online geus tarik ain bicara ibu ka surga alhamdulillah sabab boga salaki solihin sabab gadus karoge solihin mutakin dari cek-cek ajeuna Pak Ustad Mim abdi mah cenah karoge na jalma biasa teuing namun kitu saran bismillahirrahmanirrahim lamun rumasa salaki teu mutakin teu solihin wayahna kudu nyetak anak ngadidik anak sing jadi solihin sebab bisa nulungan mun bapak mutakin nolong ke anak mun anak mutakin anak mengajaib kolotna ibnan kana au aban rek anak rek bapak di mana-mana annal mukmina idza kana amaluhu aktsara ulhiqo bihi rek bapana rek anakna salah sahijina mutakin maka keluargana dijahit dilebetkeun saenggalna kana surga mata kapunten ulah ngahina katurunan ulama-ulama minas solihin komo minal aulia hati-hati sing deudeuh ka para putra ulama
tepang sareng putra mama Cihanet, tepang sareng putra mama Jamanis putu putrana, tepang sareng para putra mama Jarnuji, tepang sareng para putra mama Toha mama Ishak Cintawana, Abah Ruhiat Cipasung, tepang jeung mama Ruhiat putra-putrana mama Ruhiat Bantar Gedang ama Awi Pari ama Busromi ama Bahrum Ciledeh, pokoknya mah sakur turunan-turunan ulama asal turunan lain kafir, lain munafik, lain jamba murtad, mukmin keneh diimanin sabab iman. Hati-hati ulah dihina. Kadek sebab Quran surah Atur ayat 2 itu waladina manu sareng ari jalma jamaah amanun wariman kusilatin wa taba'atuhum sareng pada nuturkeun miluan gitu ka itu ladina amanu sapa duriyatum anak incu biimanin miluana sabab iman putrana mama ajengan jalmi soleh put bapana mama ajengan jalmi soleh ai putrana teu sahebat amal bapana ngan anak ieu jalma nu iman daek salat ngan amal teu sahebat amal bapana tetep ieu anak mah kajaib buru-buru ka surga ku Allah. Amin. Amin. Eta kapunten kapunten. Urang kedah hormat ka para putra ulama teh. Ka putra guru-guru urangnya ulama-ulama baheula ya kadeng ulama-ulama nu solihin kitu maksudna. Hari nu kieu mah ulama. Hari nu pidato mah ulama, waras satu amplop jeung ranginan. Nah, henteu ibarat Jokowi mah teu hayang teh. Sanajan kitu ge kuring ya mung ari kudu da ieu. Nah, ieu mah nyaritakeun ulama kapungkur. Pan hari ulama kapungkur Bapak aladina hamalu fil madi imamatal islahi wa tarbiyati wa tazkiyatin nufus. Kanu ala darajatin kabiratin minal wara wa taqwa wal tijamil manhajil islami jeung wa taujihin teh akar wabi ulama baheula mah condong teh kana naos we kana ibadah kana ngadorong masyarakat ulah buta Quran ulah teu bisa maca Quran ulah teu nyahoeun rukun salat ulah teu nyahoeun babatal ulama baheula mah tanggung jawab kana akidah wujud kita pakot teh sesepan nanggal warar masyarakat hari wangun masyarakat teu condong kadinya ulama baheula mah kitu ai ulama nu disebut ulama ubarumah lain wain ku barumah juga sing kuring disebut batu ulama ajengan eta mah condongna teh kana salah calon wali kota we calon gubernur sing kuring mah ulah durutan maka kalau di dia mah geus tong hayang jadi tukang paridato butuh manggulem sing kuring we meuli ngawuruk imaratina di masyarakat muli mau seriati solihin saur cinta mana ulah dikantor dari solihin di masyarakat Jalalain tafsir terapi pikirna sulam sapina muli lebih manfaat bahkan tukang pidato tukang pidato mah ada kalamna ge dorol bahasa kapung mah campur kalamna kumpul kalam dorol wioskeun wae ciri can lunas masa tuh diimanin sabab iman sanajan anak teu sahebat amal kolotna atanapi amal kolotna teu sahebat amal anak mutakin sabab pesantren di pada iman di Al-Jarnusiah pesantren diri guru hayat teras diri lebih ke anaknya jadi ulama jadi kiai jadi jalma soleh jadi nu ngahamba ka Allah kolotna macet paripos teu dugi ka martabat mutakin mana lain jalma munafik lain jalma kafir sok daek teu salat nu fardu mah kajaib kolotna buru-buru kacanda ka surga nu padina telat ge kacanda buru termasuk ibu pamajikan kabawa ku salafi sholihin amin punten ibu upami di akhirat ya ibu kersa di ibu Iriana Jokowi kersa jeung bintang film kersa jeung penyanyi Madonna bapak-bapak kersa mau di akhirat hijikeun jeung ketua umum partai kersa mau di akhirat hijikeun jeung ketua DPR RI alimnya jadi hoyong jeung saha itu bagus Ali Rafegi turunan Caringin Tiki Asnawi itu mah ngaros di pengajian rutin
bulan sok maosna teh di osna muawan kesalahan. Woi, jelema sudah itu ka masyarakat. Juraria cenah di akhirat aya jeung sabarna, jeung wali, jeung kiai cakak teh kumujeng tah. Mama ajengan. Oh. Waduh, cing itu bahasa Bangka. Waduh, siapa ari ngomong di akhirat aya jeung ulama, hayang jeung kiai ari pesantren madrasah butut keur ngabangun dia teu ngajaran semen sasak-sakan. Bohong tolol dia. Ari di akhirat aya jeung wali, aya jeung ulama, ari di dunia saya nyekeran dua anu bae cing anjeun ari cing abdi. Lain abdi kan lain abdi. Kiai rapai itu bagus ari rapai. Ulama sepuh kapungkur di Cianjur. Ulama baheula mah kitu. Tak moga-moga sanes moga-moga. Itu moga-moga. Timbul perkara sansuri ku ajengan cenah Pak Ustaz. Abdi macen acara ge jalma biasa, putra ge jalma biasa. Kumaha nya cenah. Tah. Upami para bapak rumaos, abdi makan tenan rumaos, urang rumaos, urang teh teu kalebat kana mutakin sim kuring mah kitu. Teu kalebat kana solihin, ngan bung aya kana neraka gitu. Komo jahilin mali bisa. Tah, wayahna kudu dae pasantren cinta ka guru. Lamun aya murid cinta ka guru, nuturkeun ilmu guru, nuturkeun amal guru, ngan teu kataekan ilmu jeung amal guru. Guru mah geus nepi kana 10 urang dina angka 2 we ibadah jeung ilmu teh ngaji teh. Tapi geus berupaya nuturkeun guru. Murid nu kitu engke di akhirat ku guruna ka dieu ngilu jeung amal kabawa ku guru. Yakin sih gue tinggal dina soli dina soli jujur oke nuju nafsiran surah atur ayat 2 hiji kacana murid kan kacana murid teh guru urang tos berupaya nuturkeun pangarsa saehuna guru di dieu al-makfurlah urang teh nuturkeun ilmu jeung amal mah teu kataekan juga amal guru juga ilmu guru tapi urang mahabbah cinta ka anjeunna jaga di akhirat pami anjeunna tos lebet teh mah kana jawa kana jannah kana surga Allah urang teh dicalukan di sauran ka mana si fulan keur dikobongna loba hikmat loba nuturkeun akang loba hikmat ka akang rajin ibadahna ka mana sanajan amal teu sahebat guru eta si murid dikaitkeun jeung guruna ka guru engke guru ka guruna dugi ka Kanjeng Rasulullah. Jadi Pak mau langsung ka Rasul urang karek di mana? Emang siapa lu? Boro-boro ka Rasul aya wali kota ge hare-hare ka urang. Sugan wali kota rontok ke Kang Wawan teu mau emang rek langsung Rasul urang suka urang. Amal sunnah urang jiga kumaha? Amal urang jika kumaha baca shalawat jeung mun keur aya kapusing teh karang macam mun parija eta ge dihitungan 4444 kali bari sabulaneun pada aya geura payutana gitu san moal langsung Rasul urang teh ka guru heula guru ka guruna terus dugi ka Syekh Zakaria Al-Ansori lamun urang jalurna Syafi'iyah dugi ka Ibnu Hajar ge pan aya nu aya hayatami kitu saya Asqalani dugi kali itu ka Imam Al-Ghazali terus ka Imam Syafi'i terus dugi ka Kanjeng Rasulullah. Mantap isnad sanad kalimat kena sebagian tina agama ka eta. Pan urang mau wudu salat ke panti guru nanti guru urang diwurukan teh bisa ijtihad urang. Guru tina sapinah guru menanti guru nanti terus kitu kitu dijajarkeun. Asyahul asyah teh kitu dijajarkeun. Moga-moga we, moga-moga pengkeren mamajar duji atuh urang. Itu baris katilu atuh kaopat. Dia amajar di sareng guruna, da urang kantos kaos ka akang nya muridna nya akina terus. Gitu. Sareng mangajengan nas gitu. Di Pasir Bogor panetas keluargina kena kerabat kakak terus nyambungan ngentet terus gitu. Aduh, baur mah ieu tukang ngejon trapol. Tapi tukang eta si Ahok. Nauzubillah min. Tah itu ti abdi teu panjang-panjang utapi nama izin sejak ziarah we ka pesantren ka dieu. Moga-moga ziarah ieu aya manfaatna. Amin. Atuh katilu abdi nyarios teh lain keur batur keur diri abdi. Sebab lamun teu diniatan kangge dirinya dira haram nyarios. Karena perkara can dipidamel
Iya mah aya dongeng salih tuh, aya dongeng. Kapungkur teh aya hiji kiai angkat haji ka Mekah. Ari guruna di lembur teh ka Mekah. Barang anjeunna sumping ka Mekah, terus rengseh hajian, terus Arafah Minah, terus tahallul tani, terus beres nafar awal wa iman nafar sani terus rengseh. Barang menuju itu di masjid di emper Masjid Haram torojol guru ngobrol mawadi hilapan kasih murid guruna teka bapak guru teh di lembur dari Mekah mawadi ngobrol ih kenapa baru bingung ini kejadian nyata ulama tasik kita ngobrol mawadi gitu itu sawadi gitu cina mohon cina akan pada teras dia cina teras kebun angkat tinggal mohon cina kan ngapunten apa punten hilapan temakalan artos dari salaman salib atau bubar gitu. Ari tos sami mah inget kancina guru dewek teh tekan Mekah teu hajian. Masya Allah. Wih ti Mekah ieu kiai teh ulama agung Pak, ulama. Malah mertuana mah ulama sepuh. Mertuana teh Abah Ruhiyat Cipasung, Abah Ruhiyat sepuh di Payu. Sanes Mama Ruhiyat, Mama Ruhiyat Ramana. Eta teh mertua. Saja dengan kiai dia, Mama Zainab, Kiai Alimron, betul Arkom aja. Barang mantena, terus gitu, terus emut gitu, ya guru teh terhajian pakai di Mekah gitu. Wih di Mekah, sakadang kasepus dan kaguru, wih kakasih di Bandung. Saya tambah nyuuh kaguru sumping kaguru akang. Maksudnya mah akang pan abi teh panggil akang di Mekah, kakak lagi akang eta guru. Leos kada guru-guru. Bunga dicaritakeun saha eta Ishaq Farid bin Mama Toha ngaosna di Syekh Mahfud At-Tarmisi. Mama Toha nu nyandak sanad Syekh Mahfud At-Tarmisi al-Musnid dunia jadi ulama ahli hadis di Mekah. Engke Mama Toha gaduh murid Ki Jenal Mustafa Sukamana keras Kiai Haji Abah Ruhiyat Cipasung adalah murid amal daripada Mama Toha. Aliman dicaritakeun keistimewaan anak. Namun abi ini gitu-gitu wah aing teh aing geus sapoe ke daerah ieu tamat hiji bahar dilalap hiji nasar dijieun sambel bejakeun kali saja dek guru kaya wih bakal kitu euy aduh teu nyaos ge aing teh mursyid bangun abdi malah badan aing euy hayang laptop gitu hese beat we spestor gitu terus besal eta mah sampai isieun isi Jenderal Abdul Haris Nasution sumping tampil nuju ngobrol mainan jenderal ibu nanya urang cek tadi sebentar cek nikahna umur 42 langkung di sodoran foto istri teh dibojoan dina kita disabstakeun dari sakena kita batang ka minarian dibojoan telat nikah nanti umur 12 tahun geus ngajar jam jawab patungguin jeung kudu lucu di umur 12 pak ngawruh kita bareng wallahi nyusun nadoman musolat hadis dengan 3 jam insyaallah eta nuju awadi nuju eta mujangan ibuna nyaurang saya cina Umi cina hayang newakeun hayang di kantun ge hayang heula ulah lamun aya sema abdi bupati kitu atuh komo bangsa pejabat tongkat pun biar ngagur makan tulah bangal kitu aya masya sareng santri bismillahirrahmanirrahim karomah kabagi dua hiji karomah isi luka saksi ku panca indra dua karomah maknawi hari karomah maknawi leuwih hebat tibatan karomah hisi contohna karomah hisi dibedil teterak bisa ngapung di awang-awang contoh karomah maknawi istiqomah ibadah
kabuka ilmu ngawuruk santri puluhan tahun ketika santri jarani ustad jarani kiai eta si kiai nu istiqomah dibere karomah bangsa maknawi leuwih hebat tibatan nu dibere kahebatan dibedil teuteran. Kita ini asumsinya Pak, lu hebatnya saksi ditembak tebet-tebet, nah bisa nangtung di awal-awal. Awas punten, Pak punten, mending bisa ngawuruk jambul Jawa, istiqomah ngawuruk jambul ngawuruk patuh, mending bapak bisa nangtung di pucuk awi. Naon hebatnya bisa nangtung di pucuk awi, kita gablek pulsa malieur. Agar turun ke konter. Dan apa manfaatnya untuk umum? Untuk pribadinya saja manfaat. Apalagi kalau istidraj. Jadi sihir rahmi. Masya Allah ya kan. Ayeuna mah tari balik neangan teh nu sakti di pandangan dohir manehna asal jelema sakti komo kadenge datang kadinya mah usaha teh langsung tokcer dagang langsung parayu nu jomblo langsung parayu tah ieu nu diteangan teh padahal ajaran bangsa ngomong jeung cacing makeli nauzubillah ini kosi kubron di buruan nyebutna teh ka ustad di lembur batu tukang maca sapi nanti naon cenah gaji cangka ieu mah geus ngaji hakikat ieu mah geus ngaji luhur cenah eta mah budak ustad naon cenah ngagantengan nasri ngan mubtada hobar ieu mah cenah geus bagian kanan katujuh nauzubillah ini qala sayyiduna Khalil bin Sayyiduna Ilyas Khalil bin Ilyas Ciberteu sahaja nu ngomong hakikat toriko hakikat luhur ari jampe nisan teu becus-becus acan matana kabeureupeunna qala Sayyiduna kerese mah nyarios kieu lamun aya jalma ngomong hakikat toriko kasaktian kahebatan ka alam belah dituping geus nepi ka joba kok padongeng geus kalengit ka 7 ka 6 wayahna saur Sayyiduna dikeresek mah nu kitu eta teh kudu ditojos matana. Nauzubillah min. Hati-hati ayeuna hati-hati Pak. Hampura Pak. Ayeuna mah nu ngaku wali, apanya aya wali ngaku? Buat Jibril dibantah di daerah kuring Pak. Ngan beda kabupaten. Tapi karek gelut jeung sim kuring. Kuring teh ngaladena, aing mun juga baheula keneh ku aing diladen. Aing geus capek, kudu ngaladen kitu geus 2 hari kana jadi. Geus teh hayang ngaladen. Temenan ku guru geus bari aduan, pematamun pasir ulah penting. Eta malaikat diketrakan. Jem. Duit kirim buat pasir buat pesantren. Eta teh masih jadi anak wali ku jeung. Ari nu ngajar sapinah, nu ngajar taklim, nu ngajar sulam topeng diangkat. Ayeuna teh geus nepi kadinya bid'ah akhir zaman teh. Kita dihadapkan bukan hanya kepada kezaliman pemerintahan dunia maksud saya, bukan pemerintahan Indonesia. Duka Indonesia berduka adil, duka Allah alam beterang. Ieu mah dunia keur nyaritakeun Israel. Indonesia mah ieu mah nyaritakeun dunia nya awas ulah di bawah kan teu naon ari brok di ulah sahabat. Pak, musuh Islam teh ayeuna sanes ukul komunis sanes bangsa kitu lain mah anti Islam. Ti jero ki urang teh keur dirusak. NU jeung NU diadukeun Habib jeung Habib dipasyakeun jeung kiai. Muncul nauzubillah ini. Dimulai nu ngabatalkeun nasab, abdi mah patrang nu ngabatalkeun nasab teh lain ayeuna. Di 2016 abdi ketepang jeung jalma-jalma eta. Saya kenal siapa tuh Bagus Anu. Saya kenal siapa Gus Anu. Saya kenal baik. Chatting mereka di zaman masih keneh can aya WA juga Instagram ayeuna geus aya parekam bisim kuring komplit datang omongan manehanana naon tujuanna putuskeun nasab Habib wallahi ada dokumen karena mohon maaf salah satu penanggung jawab nasab Kesultanan Banten kerabat kami. Siapa ahli nasab kami?
yang diresmikan dan diakui oleh dunia dan Indonesia. Karena pakar kenasaban, dia tahu betul bahwa mereka yang berkhianat terhadap ilmu yang diberikan oleh dia, tujuannya adalah mengadu domba antara Habib dan ulama. Nanti kuringna kajam ahli dia, bisi hoyong kelangkung detail macam kabar dunia amang menai waktu semangga kusi kuring dibuka deh. Siapa ini, siapa ini, siapa pula, siapa, dari mana duitnya, dari mana dia, insya Allah kusi kuring buka. Ngan kali secara umum kuringnya ulah pipilueun ngabatal-batal ke nasabatur eueuh manfaatna ulah milu organisasi urang mah geus Sabina Sulam Topeng aku ini mah tapi ngaji di luar ngaji dagang kajen teh dagang cilok kajen teh dagang tahu bulan kajen teh dagang naon gitu siomay naon we yang salah ulah pipilueun kana urmas kenapa ya ini terkira tungtung ya boro-boro pangkat kuring jelma bodoh Habib Lutfi mulai Habib Lutfi geus dianggap yang berdikap jelma nauzubillah jimin ya Allah anu punten Abu Uci menyaksikan keanehan karamat Abu Yahya saminggu memeh mau teh suping ka kamar Abu Uci demi Allah 5 jam memeh mau Habib Umar Al-Hadad sebab kuring kan itu insyaallah ieu ngahaja Habib jeung ulama diandombakeun dan kebiadanan mereka